Assalamualaikum dulur salam burbarea salam dunya. Tepang deui sareng Tata Dana Miharja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda judulna Pasea karya Kania. Mangga baraya wilujeng ngadangukeun. Lempang di gang patutur-tutur lebah pengkolan kareret beg teh mamih doi munggah ngaranjug beungeut neng imoh raca ku obat merah atuh perban ngadaplok dina pipi katuhuna. Neng, masya Allah kunaon? Cenah hari weus-weus bari nelek-nelek. Nu ditanya imut riukna alum. Nu mawi abdi teh kacilakaan, tembalna laun. Geubis di mana? Hadenah dekana soca heug meuni persis hadapeun pisan soca eta geuning ageng raheutna ageng oge da dugi ka 5 jahitan. Euleun nuju kumaha tuh kanu seukeut pangintennya namung dami sapalihna taar angkeut pangambung sapertos ti karait geuning angger nelek-nelek sanes ti karait namung dikorowot ku ucing nu ageng teh. Nah atuh eta emeng sakitu bageuna nya neng ngaringkuk we geuning bari moyan dina kursi dipayun. Nah diheureuyan neng saha teh geuning neng si Pirus? Neng imoh gigideug imut maur. Sanes mi, sanes si Pirus mah terapi rajinan karawat korowot. Bageur nurut sanaos ari bongoh mah osok we maling lauk. Ieu mah ku Ardun. Ku Cep Ardun leres neng, masya Allah. Neng imoh unggek atuh mamih doim gogodeg. Leres teh neng, ya Allah nuju kumaha atuh. Dongkap tengah wengi ku abdi teh ditaros tas di mana. Nah meni wayah kieu mah geus teu usum liar teu usum ulin kitu mi. Ari tembalna teh kumaha di dieu we rek balik wayah kumaha oge cenah. Nya abdi teh teu genah mi. Pamajikan mangalelengkur nungguan salaki nungguan panto jabi hariwang tacanjol bae. Ari ieu teh tembalan teh manis saraosna pisan. Teras kumaha neng? Sanggem abdi teh atuh sakuduna we di dieu ge nyaho da di dieu teh pan pamajikan di dinya batur mah melang ti melang. Ah nah make kudu lebih ka melang nyar-nyar pikiraneun ka matak-matak pusing. Ka urang ge pusing kaluman deuleu unggal datang ka imah kudu we ditanya tas di mana. Eueuh teuing kabebasan cenah teu geugnaker. Damang we ngoloyong ka kamar ari abdi asa tu genah. Dapan rintos rumah tangga mah nyami tos sakedahna si dikanyahokeun silih talingakeun silih pikamelang. Kantenan we neng kitu kedahna. Naon kasebatna atuh ari rumah tangga aing-aingan mah. Mohon mi abdi oge nyanggem deui kitu. Duka pangiten abdi nu nyanggem bae duka tos teu aya kasukaan ka abdi. Di kamar teh keluar deui abdi dicabok, dikorowot, dicakar, teu puas rupina mah duwi ka nyekel naon da seret karaos peurih kana pipi teh. Ari dirampar ramo-ramo abdi teh beureum ku getih. Ku abdi ditungkup angger ngaberbei urawehan kana bibir kana gado reuwas keuheul peurih sareng tu genah. Terus ngajewang baju dina sasampayan diangge nutupan pipi. Abdi lumpat ka payun manehna ngudag ngajewang tak-tak. Montong indit cenah abdi malik manehna hareugeun. Ninggal kitu teras we abdi mamuka panto teh mut keung teh mut wengi ngiciprit we ka rumah sakit. Saena teu seueur jalmi da puguh meureun tengah wengi janten teu matak guyur mun siang matang tos pada ngarubung meureun dongkap ka emergency nya kantenan arolohok malih aya nu nyangka abdi dikakaya ku bangsat. Harita abdi ceurik ka nyerian. Masya Allah neng imoh duya kituna katinggal nama sapetos lungguh cicingeun. Mami teh ari tos benduk mah saho kadua gaplok teh sanes bohong. Jantan sanes nembe sakali ayeuna nya neng. Henteu mami sering abdi mah dicabok diuleng kantos atuh dijembelan setakerna mi duy kareneuk bariru malih tuh ieu mah tingali. Tacan lami ieu geus samemeh pipi kieu. Yang imoh nyingsatkeun rokna luhureun tuur aya tapak hideung kawas tapak tutung. Ieu teh disunut ku rokok abdi duwi ka gugurubugan.
Neng, leres eta teh. Leres sanggem abdi ge gareuneuh mah gareuneuh. Gusti kutan aya nu kitu nya. Sanes kitu neng eta teh. Gegeutna sonona ka Neng. Ah, sanes. Pokna rada ngabelehem. Kumaha ari marurang kali. Tarerangeun namung da berlon keneh panginten. Laras ari kitu nama mung naha teu sarieuneu mun ramana nuju Benduk. Mamih teh ti payun manu dembe Yosua 4 tahun ngiring cerik ceceritan waktu abdi diuleng. Bapana teh molototan repeh bari euriheun. Kadek weneng kedah nama ulasina terangeun hawatos bilih kumaha onam jiwana. Boh sieun tea, boh baluas tea. Mohon abdi ge sok paur mami, namung kaleresan we waktos kajentenan ieu mah duanana ge tos talibra. Eueuh, ieu teh da ramal naon? Eta kunaon deui bae Neng Imoh? Tos deui bae. Nah nya mani teu euih-euih, ceuk nu datang ngurunyung ti belah wetan. Ari bucioh nah sasauran tos deui nah tos uninga kitu. Mamih Doim ngareret kanu anyar datang anu oge milunang tong gigireunana. Nu ditanya seuri, kan tenan sok sering paneng Imoh nangis atanapi dareuda. Mohon da abdi teh sok hoyong ngedalkeun ka sumpeg ka pusing atuh, da bubuhan nu rada caket bucioh nya sok ka anjeunna we. Saleresna namung ayeuna kumaha deui Neng? Ceuk bucioh. Da geuning nu caket kitu acan terang, ongkoh nembe dongkap wengi wangsul ti Bandung heula ngalongpun anak. Panginten atuh abdi ka bumi teh aya sasaha. Nu mawi abdi teh Bu. Darada deui dicaritakeun saperti tadi ka Mamih Doim. Bucioh unggut-unggutan. Ari ayeuna bade ka mana? Bade lapor sakawit nama namung saur Kang Uga cenah nuju angkat kaluar. Saya engkewe ka bumina sonten supados langkung saha saya ngobrolna. Kek Neng bade lapor ka mana? Ka polisi? Cek Mamih Doim. Sanes Mami ka BP 4. Oh, leres kedah kitu Neng. Ari Neng Imoh palai kumaha? Bucioh milu nanya. Abdi mah kieu Bu, upami manehna hayang teras, mangga. Namung kedah kersa sareng tiasa ngarobah adat. Pami teu kitu mah duka kumaha. Da abdi na ge tos teu kiat ayeuna mah. Hayo bae ditagenan teu euih-euih. Laras Neng Mamih mah mani ngiring keheul, da mun dulur Mamih mah tos we digusul keun kumaha engke we. Buang ngengengkeun deui nu leuwih ti kitu. Bageurna so teh maksadna. Teu eueuheun batur ge geuning Neng. Laras mi da pun lanceuk ge. Mun lanceuk abdi kitu nyaranggemna teh. Mung aripun biang mah ukur ngusap dada bari calimba. Namung na Neng na tos luas upami duwi kabetna pegat. Bucioh, abdi teh tos wareg. Pan panginten ibu ge uninga ti sajut rumah tangga tug dugi ka budak 2. Nu cika 6 taun abdi sok dinya nyeri teh. Laras Neng meungpeung anom kene meungpeung putra nembe 2. Mamih mah mani gregeteun. Ari ayeuna kumaha? Bapa pun anak nya kitu we lumah lameh menta dihampura. Cek abdi teh soal gampang soal ngahampura mah. Tapi ieu hate diantep we da ayeuna mah rek mios jung datang mangga bae. Ampleng-amplengan sawios teu langkung mangsa bodoh. Sanggem dulur-dulur abdi teh keun we budak mah. Pira ku pada ngantep loba dulur ieu. Teu sangka Neng Imoh dedeh teuing. Sing tawakal we Neng, sing enggak kapendak sareng kasugemaan. Hatur nuhun Mami, Ibu. Da hate mah mani ngeri teh nyeri. Cenah dareuda. Jabi panginten pipi teh aya cedaan sanaos saur ti rumah sakit moal katingali ge. Raheut tea mangka jero cenah. Nya sabar we Neng, tong ngarasula didoakeun. Hatur nuhun permios we atuh bade mapageun lapun anak dititipkeun tadi pun biang. Nu duaan nareuteut Neng Imoh nepi ka lesna ka jalan gede. Mamih Doim ngarahuh. Deudeuh teuing anaking Neng Imoh nasib teh. Rarai curat-curet ku obat merah, jabat cedaan, hatena mobina nyeri jeung tugenah. Nasib awewe. Cenah meh ngagerentas tapi kadenge ku Ibu Cioh mah. Nya kitu mi, urang sok mangkeheulkeun mang tugenahkeun da puguh panginten urang mah awewe. Abdi ge sok ambek hayang sina sabret-breteun pegat tuman. Tembal Bu Cioh tapi keburu ditempas deui ku Mamih Doim.
Nyata tumankeun sugan ari pegat makarasaeun kaduhungeun marukan kumaha kitu ari boga pamajikan teh meung pongora keneh lebar deui ku geulisna batur mah pamajikan teh sasatna dinangna neng ari ieu bangunna teh hayang nindes-nindes nu nya saleresna geura we eta tunggu kios laris pisan da dinu sakitu ramena sigan teh sahayuna ari diselangan ku Neng Imoh bangunna teu percaya kajen berang-berang tutup da si Arduna geus hayang ngablu cek Ibu Cioh eta teh tayoh kapatutna karunya teuing Neng Imoh mung nya kitu dami sering Neng Imoh ceri ka abdi sering dicaritaan mangkeheulkeun bakuna mah tapi ari tos ieu mah taya riuk-riuk taya urut-urutna acan damang we kutan pedah berudak keneh kitu tapi ayeuna masih gana moal komo pan merek lapor cenah bari tepi kaki wari can dihampura kaleuwihan tuda nganiaya we nu kieu mah sok sieun ka hareupna mah dikumaha boa paralun palias teuing mana geus lah mending pegat adat teh sen dirobahna paribasa kuat adat batan warah pantar Neng Imoh mah dijamin lah moal lila rarandaan Mamih Doim tetep pingkah hayang Neng Imoh pegat satuju pisan. Tug tepi kageus liwat saminggu anggar we Mamih Doim ngarep-ngarep Neng Imoh diserahkeun. Deudeuh karunya jeung hayang puas kalalakina marukan gampang gitu neangan pamajikannya geulisnya bager. Sajroning lempang ge keukeuh we nyangka geus aya katangtuan rek sidang kalawan make alesan nu pahara beratna nyiksa nganiaya nu jadi bojo. Bolu haneut keneh dijingjing dina kantong plastik ngahajah yang ngirim pantesna teh lalakina mah geus balik ka kolotna. Da eta mah apan imah kolot Neng Imoh. Bua geus dibaturan ku salah saurang dulur Neng Imoh. Lah naon deui atuh? Boga rupa, ngora, dihenteu-henteu ge kolotna jelema beunta. Piraku kudu haben bae nampa jeung nadah panyiksa. Teu satuju lain antepeun. Kadenge dongeng dina radio. Meureun Neng Imoh resep ngadengekeun dongeng nu wayah kieu. Jandelana ge maruka tangtu aya di imah. Embung era. Mami Doi mani dengdek-dengdek bae deukeut jandela kamar. Sidik da lain dongeng ieu mah. Era cekap di ke era. Sidik geuning sora Neng Imoh. Ari geus moal enya ditutup salilana. Aya nu nembalan lalaki. Wios, pantesna teh bari ngagadeud. Ari nu teu kaopan, sok laan heula tah kitu. Tu geuning teu nanaon. Cenah eta aya nu ngageleng, ngelemong asa jadi pamantes pamanis, ninggang didamis nu geulis. Pan ongkong kena ge moal aya tapakna. Nyaan. Ampun maknya kudu sumpah sok ngaca. Mun teu pantes gegel ieu pipi, gegel nu geulis teh ditungtungan ku seuri. Teu lucu Itu ku teu percaya atawa moal jadi ka toko teh. Yu atuh ari bade mah sok pupuran saeutik. Laleunan we daapan kulitna ge anyar. Sok ku akang. Tah kieu. Ye geulis. Moal pati-pati Kang Ardun kapengpeongan atuh ku nu geulis teh. Teuing Mamih Doim ngolesed lelaunan. Teu punten teu naon boro-boro katulus ngirim. Ngincid we mulang deui bari gogodeg. Cek baraya duwi kadie dongeng Sunda anu judulna Pasea karya Kania. Insyaallah urang baris patepang di dina dongeng Sunda anu sanesna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Nabi Haja pamit. Permios.